lah cenah kiai dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula manggeus moal munggah haji ji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur teh sing hade kewajiban haji naku sebab teu daftar awas di akhirat bakal ditanya Zal ulan sia kuari waktu di dunia kuliah untuk munggah haji abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13 12 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kulantaran henteu sejak daftar sakitu dah nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ka sorga mesti ka neraka heula can gugur tete kata kelipanan tapi lawan Zaid bulan bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75 munggah haji henteu Gusti Maha Uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo kulantaran pamarentahna ngambai abdi manggeus rindu jasa ka Baitullah hayang munggah haji tapi ternyata Gusti sataun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah wes ya aju sambarangan sabodo Gusti tama abdi geus sejade ka Mekah abdi nungguan 13 tahun na ieu abdi rindu jasa Gusti Maha Uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tama urusanna depag panggil depag jeung bupati-bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia aya kunaon ieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun teh ka depag saha depagna panggil wah ini dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi saha provinsi gubernurna panggil atut oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti ku Rano Karno panggil Rano Karno oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil pan abdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusanana nyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi Masya Allah marukan kumaha tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta
lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia, mungkin 200.000 manusia, mungkin 300.000 manusia, 500.000 manusia, 1 juta manusia nu nunggu, saurangna 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna. Ta eta teh aku sia dikamanakeun? Lah Gusti geus ulah ditanya abi makan nerakakeun we Gusti. Amal bisa dek kuku wage beres engke ujianna di akhirat mah. Di sidang moal aya nu kaliwat hiji-hiji atan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat. Kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga, tetapi di akhirat bakal dibuktikan. Masyaallah. Dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa azamna bi naqa fa wasatna bihi jama innal insana li rabbih lakanu wa innahu ala zalika la syahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang. Ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta. Masyaallah, sakedeung hirup di alam dunia. Keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem. Kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Tetap munggah haji daftar bae. Malah nu hebat mah begitu orang daftar menang 1 tahun maot boro-boro 13 tahun 1 tahun maot kubur. Eta unggal tahun roh orang milu munggah haji sampai kiamat. Sampai kiamat terus munggah haji bae. Masya Allah. Lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji. Lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkeun di kubur. Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula mah can munggah haji. Tetap cek malaikat ieu tulisanna 2000. Kulana can munggah haji loba omong sia. Bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa. Barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nya maot ganjaranna gede. Mantak maningan urang ka Mekah paeh apa maningan urang ka Mekah balik deui ga imah. Nah kiai cenah mending balik deui bae. Balik deui bae. Sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai. Tetep balik bae. Ya. Jadi tetap bayar daftar urusan kadituna urusan Allah. Urang nyaho tambah kaditu mah. Saha nu nyaho deui kakawasan Allah. Urang daftar nungguan 13 tahun. Urang waduh cak urang kebal amat, urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui. Ngadadak kayak angin topan. Pas ka Baitullah blek. Kakawasan Allah dulu kumaha tuh ngan aju teh hudang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir para tokoh masyarakat bil khusus pisan di tengah-tengah urang aya kasepuhan urang Abah Haji Bading oge para qori termasuk anu garendut araraya anu buukna panjang aya anu macem-macem lah campur-campur aya paratur pemerintahanana aya termasuk supir kula tadi lurah nyana mengabdikeun diri hayang jadi supir tanpa gaji malah gaji nadek dibikin ka kula bener sebab teu boga gaji pan lurah mah naon nu dibikeun atuh kumna ahli besar bil khusus ka Bapak Haji anu anyar Bapak Haji Diding sekeluarga nu awal ngundang mah walimatus safar menjelang keberangkatan sabulan keneh geus ngundang cek kula waktu datang deui waktu teu paham nyana maksud waktu teh moal maksudna mah jadi bodoh guru ge ye balik ke Mekah ngundang deui bae keur memehna teu bisa jadi cenah ieu mah syukuran aya geus atuh ieu nang mindahkeun 3 kali mindahkeun ya alhamdulillah nu jelasna mah kersaning Gusti ku akrabna sareng Pak Guru Diding jeung almarhum bapakna Aat atuh akrab jadi alhamdulillah geus aya coretna di Lauhil Mahfuz malam Senin ieu dina acara syukuran kepulangan ti tanah suci ngayakeun pangajian ai sugan kula mah tahlil beres tahlil dahar balik teu kudu macem-macem aya mah jaloba jelema ieu si jelema kabeh tah lain ieu sok rempan campur jeung jurig tapi bangunna jelema janya ai rupana mah wallahu alam jero nama sebab nu rupa jelema aya anu rupa jelema jerona jelema aya nu rupa jelona rupana jelema jerona mau aya nu rupana jelema jerona buaya darat pasti aya anu rupana jelema jerona pecang aya nu rupana jelema jerona kuntilanak jadi macam-macam we
orang lamun bacaan kitab nu nerangkeunana ahli batin Imam Ghazali misalnya Imam Qushairi misalnya ngerenyed hate sok rempan urang teh dirupakeun jelema tapi horenganan jero nama mau ya ieu sieun pan mau masuk ngerekeb jadi berarti lamun aya rupana jelema tapi sok ngerekeb iya mau tutul kajian buku mah gitulah dongeng-dongeng ahli batin ngeri sebenarnya kurang kadang-kadang di kiai-kiai di ustad-ustad orang jerona mah preman ieu nu ngeri gitu ai preman aju luarna preman mata mah geus biasa neraka bagianana ai kiai mah rupana kiai tapi jerona preman eta kan bingung cek malaikat ka sorgakeun apa ka narakakeun ayeuna leuh udeng-udengna udeng-udeng sorga ayeuna leuh batinna preman neraka asana nyana digantung kajian hukuman ya Allah lamun urang ningali seputar kahirupan hewan cek Imam Ghazali nusok sering kukula dibahas-bahas hewan eta kapan sahewan hayam atuh ngahijina jeung hayam munding ngahiji jeung munding cek urang Cikupa mah kebo kenyawan munding nya nama bahasana kebo aju sapi jeung sapi deui manuk jeung manuk deui jelema ge kitu jelema ge ngahijina kitu bae tah lamun santri ngahiji jeung santri deui budak sakola ngahiji jeung budak sakola deui polisi ngahijina jeung polisi deui abri ngahijina jeung abri deui jadi eta ruang lingkup etalah anu boga penilaian kurang ditilai kajeun teuing nya ngomongna dalil jeung hadis bae tapi teu daek ngahiji jeung ahli-ahli masjid eta munafik jelema teh eueuh di Cikupa mah eueuh aya ge di Bojong KTP-na mah urang besar eta babari ge nilai jelema mah pan sok aya teh jelema dalilna hebat jasa tapi teu daek ngahiji jeung ahli masjid ngahijina teh jeung bola nu dikitu-kitu teh na bola naon ngaranna teh bilang tuh nyahoan urang dieu aya teh eueuh di dieu coba hayu ulang ngabong sia burut urang dieu mah nyahoan jasa tuh ngahijina jeung nu kitu deui dalil tinggal dalil babari oh berarti kadinya loyogna dia kotok ge embungeun jeung bebek ngahiji cek bebek ulah ka dieu aing mah baris bebek sia mah jeung kotok ka ditu teu daekeun kotok deh tah tukang main gaplek ge teu daekeun jeung kori ngahiji mah daekeun tanyakeun ge Ustaz Abdul Rahim aya eueuh nu tukang main gaplek ngahiji jeung nyana eueuh paling ge nyana ngahiji jeung tukang gaplek sewaktu-waktu tama itu ngahiji ka dieu ngahiji ka ditu moal tetep moal bisa moal betah sebab kula bae katamuan ye katamuan lamun osok ngararaji tamuna betaheun ngobrol jeung kula betah kori betah ngobrol jeung kula nyaritakeun qiraat ustad kiai betaheun asa ulah ki Golkar belah teu betaheun nya tetep betaheun tuh ya tapi lamun bangsa polisi teu betaheun jeung kula teu betaheun asal gek bediuk Pak priwitna mana tuh sok kajubah aja na kiai mah teu betah abri teu betaheun aya lain polisi jeung abri nu sok ngaji mah aya ngan teu betah komo pejabat mah DPR asal datang bae ka imah kula tutup poin bae nya cepet bae singkat
teu kebal-kebal perlu na bae teu betaheun nya diuk sok kumaha kursi kula teh aya pakuan teu betah sebab kebal-kebal nah iya budak ieu ku aing dirindes ya DPR tinggal DPR teu betaheun bener datang ka kuari tilok eta mu DPR salamet alhamdulillah masya Allah emang senang gitu ketemuan DPR embung aing mah teu hayang mun kitu mah bangsa moal tasbihna nu gede rasa barang ditanya lain tukang mas jualan tasbih orang ya Allah ya Rabb teh jadi urang hirup teh aku Gusti Allah geus di kelas-kelas ini nyala sesuai jeung ilmuna masing-masing maka setiap jelema bermaksud belajar kada hiji ilmu Allah selalu ngayakeun guruna ilmu naon bae Allah selalu ngayakeun petunjukna mun dieuweuhkeun lain pangeran berarti Allah loba kakurangan Allah geus jieun wawakil jelema butuh ngaji amil aya engke guruna jang magahan amil hiji jelema butuh ngaji jurumiyah aya engke guruna jang ngaji jurumiyah butuh ngaji mantek alfiyah aya engke guruna moal datang ka eueuh butuh ngaji sapinah aya guruna butuh ngaji fathul muin aya engke guruna butuh ngaji hitung-hitungan hiji dua tilu haji diding guru SD nya na geus santa masih kene nya ngaguruan masih kepala guru membawahi seluruh guru sasakolan tapi nah butuh kuari ilmu ngagitar aya kan di dia guruna aya coba mana cepat aya ta guruna aya butuh kuari main gaplek aya eueuh di dieu guruna aya kajen kuku mage moal datang ka eueuh ditebak ditunjuk wae geus aya ye aing nyaho kara sebab kadeuleu di dieu aya balak genepan kajahoan moal datang ka teu kajahoan butuh kuari main koprok budak kuari nyahoan teu main koprok nyaho ja sia mimitina emang kumaha gitu ya atuh kepala koprok teh naon kadang-kadang atuh bejana urang besar mah butuh kuari ilmu catur oh ambalaya tamah tuh ka ustad-ustad bisa pan catur ieu kuncung ieu benteng ieu kuda ieu mantri atuh nyahoeun babari teh mah kos kitu mah hayu hayang ilmu naon selalu aya ilmu politik atuh geus puguh jaba aya sakolanana ilmu ekonomi jelas sama aya universitasna budaya ya kitu keneh kuari kiai cenah di peusar mah butuh ilmu teluh aya keneh bae guruna aya moal datang ka eueuh kajen kuku mah ge aya bae masyaallah sing seleber kebelah kaler bere jana peusar eta mot harurung sagede endog guruna aya bae Allah maha sagala-galana naon bae nu ku urang dibutuhkeun ilmu selalu Allah mere guru ya Allah ya Rabbi law anal mu'min ala kullati jabalin lamun sanyana hiji jelema mukmin di luhur gunung di puncak gunung laqayaballahu lahu aliman yuallimu niscaya Allah bakal netepkeun guruna anu bakal ngawurukan ka manehanana ilmu naon bae aya tinggal kumaha orang milihna kiai cenah ieu mah butuh pelet ya pelet deui ka Haji Bading hayang pelet naon pokona aya teu kudu ka Kiai Haji Bading teh mah peletna teu kudu ya ka Haji Nasir aya nya namanya pelet mah babari hayang pelet Jepang berarti mio naik kapan bisa teu kudu kasep-kasep asal boga kijang laku kasep tapi teu boga sepeda-sepeda aja moal laku sia eta pelet anu mujarab eta
loba di Cilongok nu kasep teu laku di Pesar loba jasa nu jore jasa cek ulah mah potongan eta mah sarua jeung anu di ditu teh tuh di Cisoka teh naon kana solear tapi boga aja dah waduh laku jasa Masya Allah kapeungpeureuman jelema kabeh nah ieu keur carita jelema yang boga ilmu naon selalu aya guruna maha besar Allah maha kaya Allah maha segala-galana mun dieuweulkeun lain pangeran maka kulantaran selalu aya guruna sing hade urang neangan guru teluh jelema belajar teluh kayak ngahijina jeung ahli teluh deui guru remi nyana boga murid belajar kartu remi engke ngahijina jeung tukang remi deui guru gapleh boga murid nyana gapleh entak bakal ngahiji jeung gapleh deui guru catur boga anak murid ngahiji jeung para catur deui selalu kitu bae kajen ku kumaha ge tergantung kumaha nyana belajarna iraha di mana saha guruna kadinya ngahijina nah nu mantak sing hade ge ieu urang guru teh sing hade maka di Pesar mah campur-campur barang asup ke ka Pesar teh ka Ambeu ada lain deui kan ka Ambeu aya teluh ka Ambeu aya nu tukang zikir ka Ambeu aya tukang maca sholawat ka Ambeu lain deui lamun urang asup ka hiji kampung loba nu maca sholawat tenang hate tarariis lembur teh urang asup ka hiji lembur aya nu sok zikir beuh leuwih ti sagala-gala tenang barang asup ka lembur eta ge senang hate perasaan indah asup urang ka lembur eta aya jawara tukang mabok lain deui hareudang padahal mah cuaca tetis tapi kala luar kesang hareudang ieu jawara ngamuk ka jeung hukuman jawara takos kitu lamun di lembur eta aya anu sok magahan penca lain deui muridna ge ngahiji deui jeung tukang penca eta di dunia bae kos kitu di akhirat sing hade aya bendera-bendera urang teh bakal neuleuh di bendera di akhirat teh nu bakal tuturkeuneun urang masyaallah karim indah jasa ke di akhirat bendera urang benderana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti bendera ISIS sabendera di akhirat sih ada ulah neangan bendera Golkar cilakas ya digiringkeun ka jahanam sia ulah neuleuh bendera PDI komo tong mah waduh bahaya bacana ieu mah petilu bae hasarua bae nu bener buktina kuari lain deuk ngaberesan bangsa jeung negara ribut masing-masing neangan kursi ieu atuh beuli bae tadi dihareup amat kunaon ribut tuh kan lamun nya ge partai ieu deuk jang bangsa jeung negara partai ieu bangsa jeung negara ieu sarua atuh urang mah sebagai rakyat nempokeun nyana nu bakal ngalaksanakeun dipimpin ku Jokowi mantak naon musyawarah jeung para syaiton yu urang bangun ieu bangsa jeung negara ayu supaya kapanggih lain ternyata horegan lain nu mantak kitu ge nah sedih urang kos kitu horenganan ujung-ujung lain deuk ngurusan urang Pesar lain deuk mencetan urang Pesar supaya kala luar getihna deuk disedot ku nyana Dracula berarti geus lamun urang deuleu DPR eta teh lain deuk ngurusan urang Dracula engke mun aya DPR sasalaman selamat Dracula sia ka aing ibu Dracula aing mah caki uci aing be panu disedekkeun sia ngambung be tah ieu lah urang teh engke bakal neangan bendera di akhirat tetapi nu paling indah sekali mah jelema anu menunaikan ibadah haji sanggeus menunaikan ibadah haji dengan baik sesuai syarat jeung rukunna boga predikat jana haji mabrur
ngajaganya nak kamabruranana nu cak Kangjeng Nabi al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Kadeleuna mah turun ti kapal Garuda, kadeleuna mah turun ti kapal Arasu di Arabia, kadeleuna turun ti kapal berbagai kapal horenganan eusina ahli sorga. Ahli sorga teh masih kene utuh luar biasa. Datang ke lemburna masing-masing 40 poe cekolot baheula mah ulah ka mamana lantaran ahli sorga. Menta doana urang kanyana, menta doana urang kanyana. Sebab di ditu tas lulumpatan mengejar berjamaah. Boga tempat sameter persegi ge jangnyana salat geus indah jasa. Balik datang ka dieu deukeut masjid boro-boro lumpat adzan ge teu kadenge. Ieu mah di ditu mah di Bojong. Di pesar mah leuwih tibatan Bojong. Nang lulumpatan di Mekah di Madinah muru berjamaah ku gede jasa ganjaran anak balik ka urang bisa-bisa 40 poe atuh nyala lumpat ka masjid teu bisa sapoe 2 poe malah geus berjamaah di masjid geus tinggaleun geus kajeuna ge tinggal mah salat di imah sorangan aya deui kadenge magrib azan saha budak eta nu azan oke wudu datang ka dinya geus tahiyat di Mekah mah lulumpatan datang ka dieu wallahu alam bisawab watak nagara meureun nya watak nagara jeung watak kampung eta jadi kos kitu loba ki haji nu di ditu lulumpatan harenggosan alhamdulillah cenah kiai kunaon kaburu kula berjamaah bagus aya di nu bebejak lompat bae cenah kiai kaburu keneh alhamdulillah barang datang ka dieu mang ngelumpat teu berjamaah malah can salat datang ka kuari sial meureun teh budak itu eta hese nah kajeun ladan dama ieu hajjul mabrur masyaallah nu kos kumaha si haji mabrur ayarji'a khairan min makana sepulangna ti tanah suci sapulangna ti Mekah leuwih bagus ti matan memeh can ke Mekah jaga kamabruranana nu tadina teu ngaji jadi daek ngaji nu tadina make kopiah kuari make helm ningkatnya nah tadina teu make kopiah nu tadina tilok salat berjamaah nu tadina teu make rawatib qobliyah jeung badiah jadi make nu tadina putus jeung dulur kuari nyambung nu tadina putus jeung tatangga kuari jadinya rambung moal kebal deui pikiranana aing hirup ieu tinggal nungguan ajal doang moal dihambur-hambur ku aing umur geus 60 bejana umat Kangjeng Nabi mah teu jauh ti umur Kangjeng genep 3 genep 4 genep 5 kurangna teh jauh leuwihna teh jauh jarang sampikeun ka 100 tahun komo cara nabi-nabi baheula sampai ribuan tahun jarang aing mah ndek ngajaga haji we tah eta mabrur ieu mah saminggu ti Mekah geus ngabonceng si mbak ya Allah ya Rabbi aju ngaboncengna diendut-endut di remna siap Gusti Allah nu agung eueuh logak eueuh naon di rem pan eta mah belon eta urang peusar kunaon kos kitu tah sih si mbana ge kageteun kok direm aya logak mana logakna eueuh kadeleuna logak koreng susuna gede Masya Allah mana teh haji ka mana eta haji tuh Gusti Allah nu agung eueuh sih di pasar mah ieu keur carita di negara di Lampung eueuh di pasar tak ieu haji mah bro kiai kaindahanana kumaha eta di akhirat kaindahanana di akhirat teh batur teh neangan bendera dimimiti bendera Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris Kangjeng Nabi Nuh berbagai bendera datang ke bendera Kangjeng Nabi Isa alaihis salam aya bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bendera nu tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nusoku urang dibaca ari bulan Ramadan wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin Gusti abdi mah hayang digiring ka sorga di bawah bendera tahta liwa'i nabiyina tapi jelema nu hajina mabrur mah geus teu butuhan bendera kumaha kitu
Baitullah dirarangkenan dihias sakumaha panganten dikaluhurkeun Baitullah teh katingali ku balerea ditambai ku malaikat wahai para hujaj ayyuhal hujaj jelema-jelema nu kungsi munggah haji nu kungsi muteran tawaf di Baitullah ta'ali hai ka dieu wah haji lalumpatan kabeh anu sering munggah hajina dihareup anu 10 20 dihareup terus makin ka dieu nu 5 kali rada tengah nu 2 kali rada tungtung nu sakali tungtung ditungtung sakali oh masalah yang penting rombongan haji belah. Waduh, ieu Baitullah dirarangkenan, dihias, dibagus-bagus, dikaluhurkeun ku malaikat, diiring ku jelema anu pernah tawaf di Baitullah. Cek malaikat ayyuhal hujaj. Wahai jelema anu pernah munggah haji, pernah tawaf di Baitullah, segera kuari orang berangkat nuturkeun Baitullah menuju surga Allah. Wabeh tercengang jelema. Sedangkan nu munggah haji mah panti zaman Kangjeng Nabi Adam terus be haji mah teu eureun-eureun. Nu terakhir ialah di zaman Kangjeng Nabi urang berangkat wabeh menuju surga Allah. Nu teu ka Mekah sedih jasa. Cak nu can ka Mekah waduh itu si rombongan nu ka Mekah tah mah. Kabeh ka ditu aduh aing baheula sawah boga padahal aduh aing teu kaburu kajual aya ge nu belah ditu kajual pake meuli Innova ku aing ya Allah aya di Jawara aing ge kaduhung buku ngajual mah ngajual laju ka mana pake ka Karawang ku aing waduh nyaho kitu mah aing ka Mekah Masya Allah diiri urang lamun nyaritakeun alam engke kemudian ngiring Baitullah ngentab hate urang indah Masya Allah kari aya deui ki haji anu nyana ge pernah ka Mekah tapi ku malaikat dijaga ieu kula dek pilu saha sia ieu kula haji sasya Haji Efredi coba deuleu barang di deuleu siapa haji ge Mardud siapa teu meunang ieu mah khusus bagi mabrur we mabrur meunang siapa Mardud lantaran siapa iya balik di Mekah teh penari tajuk pagawean aku lalu bawa mah malaikat teman rahasia perusahaan tahu ardun betul bisa ieu manu al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah nu ngiringkeun surga mah haji mabrur haji mardud makan ditolak ku Gusti Allah nu mantak sing hade urang ngajaga haji lantaran istimewa jelema nu geus munggah haji boga derajat sakumaha tadi ayarji'a khairan mimma kana sapulangna ti Bekah kudu leuwih bagus tibatan memeh ka Bekah kuari kula deuk nanya ka urang dieu loba di Cikupa nu geus munggah haji nu kolot baik nu ngora loba di Peusar nu geus munggah haji kula mah deuk nanya bae ka urang dieu ieu haji nu area di Cikupa jeung nu di Peusar di Bojong loba anu mabrur tah loba anu mardud ngomong sia jawab cepat tuh sentimen berarti coba loba anu mardud apa mabrur jawab atuh Gusti ai sakali ulah loba ulah gandeng mabrur apa mardud wah siap broad siapa jawab mardud coba contohan hiji bae haji mana nu mardud asal sia ditalipak ke geus lah teu kudu dibejaan haji nu mana aing geus nyaho lah pokona mah lah geus nyaho jagus ka gambar sapira Peusar atuh jagus ka gambar Peusar basa gede-gedena Peusar kitu kene Cikupa Bojong janyara raho pelimbahna di Bojong nyaho ustad jeung kiai na ge nyaho nu salapi jeung modern na ge nu nyaho kabeh nyararah geus teu kudu dibejaannya beusi sia haji anu cenah cilaka sia dia teluh bisa ulah geus kajawan di Peusar ge sarua nu mardud nu mabrur boro-boro ku Allah ku penglihatan urang ge geus kadeuleu mardud asana teh maki haji tah mardud asana ki haji
Cek ulah ge asan loba anu mardud bener. Bener mah akur teh jeung ente. Antu loba Ki Haji ngibing keneh coba atuh naonan. Ki Haji ngibing di luhur panggung. Emang kiai neuleuh atuh ai liwat bae kitu tah. Dek ngariung liwat ya teh Ki Haji. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka urang syukuran ka Gusti Allah. Hiji syukuran urang dijadikeun hamba Allah jadi manusia. Teu dijadikeun monyet. Mun urang meureun dijadikeun monyet mah ayana di solear. Pan monyet mah teu pantes mun make dasi. Tapi urang makan jelema atau pantes make dasi asal make calana. Tapi mun make dasi haju untuk make calana mah atuh sarua bae. Kumasana monyet nyasar ini. Nah, kadua sageusna dijadikeun manusia, urang dijadikeun manusia nu beriman. Mahal iman teh. Sebab boro-boro sasaha paman Kangjeng Nabi ku anjeun. Begitu Abu Jahal murian, Abu Lahab murian. Kangjeng Nabi ngalayan ban kadinya. Di dieu aya Abu Jahal, Abu Sufyan. Kangjeng Nabi ngalayan ku sebab paman. Bahkan cek syariat mah lain Abu Jahal, lain Abu Lahab, Abu Thalib nu ngurusan Kangjeng. Abu Thalib nu ngurusan Kangjeng. Mam, geus tanggung jawab abdi di akhirat diusulkeun ka Gusti Allah nu penting mamaca 2 kalimat syahadat. Ngalieut Abu Thalib ka Kangjeng deuk maca 2 kalimat syahadat, kumaha cek Abu Jahal? Aju bae. Ieu agama nenek moyong urang mah nya deuk dilepaskeun. Ngileuk ka Abu Jahal seuri heuh nya. Tuh. Balik ku Kangjeng Nabi mang. Urusan kesalahan-kesalahan di dunia geus tamat tanggung jawab abdi di akhirat ku abdi diusulkeun patali jeung kakarabatan nu penting mang maca 2 kalimat syahadat. Yuh ku abdi rek ditungtun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hayu geura endek ngomong nya endek endek kos kitu. Kata bujal haju bae. Ieu mah kadena dihadiran ku kula. Mutu dihadiran ieu mah syahadat ujianana 3 kali ditegor ku Gusti Allah sebab Kangjeng Nabi sedih neuleuh Abu Thalib paman ku anjeun teu baca 2 kalimat syahadat. Turun ayat Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sanyana anjeun teu bisa mere hidayah. Boro ka batur, boro sa Mekah sa Madinah, boro-boro sa Mekah sa Madinah, komo sa dunia. Urang Cikupa urang besar lain ente lain anjeun nu mere hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta. Paman sorangan ge teu bisa maneh mere hidayah. Walakinallahu yahdi may yasha. Tetapi Allah anu mere hidayah ka jelema nu dikersakeun ku Gusti Allah. Ceri Kangjeng Nabi hos pamanna teu maca 2 kalimat syahadat. Pamanku anjeun teu maca 2 kalimat syahadat. Abu Jahal mamang sorangan ngalawan ka Kangjeng Nabi. Abu Lahab kitu keneh tertera dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahab wa tab dan selanjutnya. Tetapi urang nu aya di Pesar, nu aya di Cikupa, di Bojong, di Belaraja, Pasar Kemis jauh jarakna ke Mekah jeung ke Madinah. Zamana jauh baheula tahun 1400 tahun anu silam urang mah tetep maca 2 kalimat syahadat indah jasa. Mantak mun lain ahli sorga jeung moal daek di diuk di dieu. Moal daek diuk di dieu ieu nu dari di dieu ahli sorga. Ulah ka amin. Buahnya henteu. Tapi nu jelas mah urang insya Allah syukuran dijadikeun manusia. Syukur kedua dijadikan hamba Allah manusia nu beriman nu mahal iman teh nu sakumaha tadi boro-boro urang cacak pamanna ge teu iman saenggeusna beriman urang bersyukur kuari bisa ngalaksanakeun syariat sakumaha tadi mingguan urang ngaji ya Allah ya Rabbi ya kusuna
anu nyaritakeun para rusul-rusul ya Bani Adam. Bani Adam, wahai anak Adam, sing hade cek Gusti Allah kaula nurunkeun rasul-rasul imma ya'tiyannakum rusulum minkum, mun kaula ngadatangkeun rasul jeung pasti rasul-rasul bakal datang jang nyampaikeun yakusuna ayati, anu nyampaikeun ayat-ayat syariat-syariat urang kuari enggeus datang informasi ti Kangjeng Rasul melalui guru-guru urang, nyaho wajibna salat, nyaho wajibna puasa, nyaho wajibna zakat, nyaho wajibna munggah haji. Ieu teh kapan menang ti Kangjeng Rasul melalui guru-guru urang. Urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Saenggeusna urang bersyukur dina syariat, urang bisa ngalanjutkeun mun hoyong ibadah leuwih mantep deui neangan guru jang supaya ngabeberes batin. Ai salat mata engkug-engkugan zahir, kadeleuna bagus hebat, tapi kan kadang-kadang hate mah lain keur salat. Kuku lagi kata raja ya. Urang salat di masjid, pakai sajadah nage bagus, menang pamereti Haji Didi. Rapi diseungitan. Mantep jasa. Sajadah bagus, bajuna bagus, bahkan make irtida nage bagus. Siwak nage aya 2 jengkal. Korenganan kayu langbo. Nyiwak ge. Mantep. Sholli fardal maghribi. Allahu akbar. Tegep kan? Tegep. Mun ditanya ku batur itu saha? Woi, Mang Haji Soleh tah bener. Keur naon? Keur salat. Hebat jasa. Barang ditaliti horenganan hatena keur di mall. Ya kan? Tuh. Jelemana di masjid, masjidna bagus, di luhur sajadahna herang, diseungitan deui. Mun nanya keur naon eta keur salat, Allahu akbar dage meni tegep. Horenganan barang di deuleuh hatena keur di mall. Masya Allah, eta kan lain saeutik nu kas kitu. Ieu pangsa potongan nu kareu tah. Emang bener gitu salatna. Je nu di mall, di Indomaret macem-macem. Nu keur di dinya tah. Di mana kara? Tadi dinya. Tuh, siapa nyaho Citra. Akur bener. Engge inget hayang ngadenge suara siapa sebenarnya mah. Citra. Ya Allah ya Rabbi, atuh penghuni Citra ieu keneh. Nu di masjid jelemana ieu, nu di Citra jelemana ieu, mun aya orkes jelemana ieu keneh, aya film ieu keneh. Mentak malaikat bingung isi ka manakeun. Ja aya bae di mamana. Gerak orang salat di luhur sajadah nu bagus, hatena mah di Citra, hatena di Puri, hatena di Indomaret, hatena di macem-macem, di kantor, di warung, di pasar. Masya Allah, jangan bebener eta. Mun teu di barapihan moal bisa kajen kumaha ge. Carana kumaha? Cintakeun heula ka ahli Allah anu enggeus bisa khusyuk. Sebab nukos kitu mah okos penyakit lepra. Kumaha penyakit lepra? Mun urang ngadegetan ka penyakit lepra, osok naon ngaranna? Nular. Urang dedeketan bae ieu jeung tukang main gaple sakali 2 kali nular ge. Nular eta sih kumaha main gaple. Kieu. Ieu naon? Oh, ieu mah eceng. Ieu naon kali itu Pak Haji? Oh, 25. Bloon. Ya Allah, aing bingung ngaji di dia jadi janawan koskar itu. Kumaha ngajina teh sih? Tak kitu tah. Ya, sekali sapa sanaon gitu saminggu nyaho urang. Nular. Urang ndeuleukeun main catur teh sakeun. Urang haju nanya, "Ieu pan leumpangna ka dieu?" "Ieu mah kuncung, ka dieu leumpangna." "Ari mah pan kitu lalangkan." "Kuda ngalengkah tuh kuda mah." "Oh kitunya." "Ieu benteng jadi ka dieu ka ditu." Hari ieu mah menteri ieu sok dijagaan bae. Teu kajagaan modarnya da ieu. Hari ieu nu gambar jareup we eta mah Kurawa.
Tuh, orang coba sekali deh tuh, nang seminggu 2 minggu milu orang, nular ngarana, mentek ulah salah, cacampuran. Orang mun ngahiji bae jeung Ustad Abdurrahim, saminggu bae menang bangsa hiji bae mah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Aya tuh saminggu bae mah tah. Oh, cak Abdurrahim eta kurang hehemna. Jadi eta kurang kos kuda. Bejakeun ku nya ge teh. Tuh, ka ditu dapat urang nanya ke ai lagam teh emang sabaraha macem sih? Nanya urang, dibejakeun nular ngaranna. Kumaha hijianana? Tah ngahiji jeung ahli batin engke ge ngahiji. Kok kieu suka kitu? Eta mah ria nu kos kitu. Oh. Kok kieu teh kitu? Eta mah ujub nu kos kitu mah sakali, 2 kali, 3 kali terus urang hijian. Nyaho. Eta bisa salat kita khusyuk. Kanyahoan kan salat nu khusyuk jeung nu teu khusyuk teh kanyahoan. Emang teu kanyahoan untuk kanyahoan, lain deui nu khusyuk mah beda. Tenang salatna. Kok bisa tenang? Sebab nyana salat ka Allah, Allah neuleukeun. Jeung aya kumaha si urang lamun dihareupeun raja, rajana aya, berani urang macem-macem moal berani. Urang dihareupeun bupati, sementara urang anak buah bupati moal bisa macem-macem. Sementara orang dihareupeun Allah, nu Allah mah teu pernah teu neuleu, teu pernah teu ngadenge, teu pernah henteu nyaho. Isin urang deuk teu khusyuk kumaha? Mulai wajah heueuh nya. Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung kadeuleu urang ku Gusti Allah. Kadenge isin urang mun macem-macem. Ketika urang Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, hate urang aya di mall cak Allah. Kemana tah? Po aing leungit nu aya mall nanaonan sia balik deui nya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Setan kan hadir setan di dieu dipuri di dinya di Citra aya nu anting nu gede sabelah sia tukang jagong buukna ge beureum sabelah deui teh budak beureum sabelah anting gede sabelah tolol teh budak kadele Gusia eta urang peusar karena eta tuh mulai Gusti Allah nanaonan teh kitu urang balik deui lamun asa dideuleukeun ku Gusti Allah asa dikajahokeun ku isin urang ka Gusti Allah ngan moal bisa sakaligus lalaunan engke urang ngahiji deui jeung ahli khusyuk dicas ngaranna engke aya deui nanti balik urang hijian deui dicas ngaranna dah kos kitulah terus makin lila makin nyaho makin karasa makin nyaho makin karasa engke dibere Allah nu mere nama teng mantep gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah bersyukur ka Gusti Allah ulah salah ngahartikeun syukur teh hartina ngagunakeun seluruh nikmat kanu mere nikmat digunakeun sesuai jeung aturanana. Urang boga mata nikmat bikeun kanu boga nikmat kanu mere nikmat pake ibadah ceuli nang pamere Allah nikmat ceuli aya nu mere saha Gusti Allah sing hade ceuli lain nu urang aya nu mere gunakeun kanu merekna seluruh anggota urang aya nu mere saha Gusti Allah gunakeun pake berbakti kanu meren eta syukur urang mah lain kitu pan syukur boga anak aing 3 nu hiji mah alhamdulillah jasa ai datang bae mau kopi mau gula mau roti mau rokok karesep aing jinggo budak beut mah nu kahiji mah masyaallah ngaran si Dedi ku soleh teuing teh si anak aing tanya osok salat tilok aya salat mah tuh nya mah nyaritakeun soleh teh karoko bloon teh coba mau gula mau kopi mau roti mau rokok soleh tah anak aing mah nu eta padahal tilok salat aya nu kadua mah nu kadua ieu osok salat puasa magahan ngaji malah ngan mun datang tilok barabere anak aing nu kadua mah bego tah mah jelema teu soleh mah kunaon tilok mana naon ka dieu malah mah ai balik bae bah aya ongkos tolol
eta budak teh soleh tah nu kahiji nu soleh mah aya nu kadua tadi nu tilok mawana naon sok salat mah rajin malah magahan budak ngejah tah salah pan urang kanu itu mah soleh kanu tilok salat asal mau jinggo bae soleh ieu mah nu sok salat nu sok puasa teu soleh sebab teu mawa urang mah salah ngahartikeun kai kadu tilok babawaan soleh masyaallah eta mah tetangga mah eta soleh jasa tah kunaon emang asal ka dieu bebau mau rokok sapak kai sok salat tilok bagaweana naon judi tapi asal mawa bae kanya soleh eta mah tetangga tah ustad sok ngimaman masjid datang bae ka dieu lah ngan milu ngarokok doang bego nu ustad teu soleh tah mah kos kitu urang mah salah ngahartikeun soleh. Tan mantak sing hadenya nah iyalah kabita jasa orang bersyukur ka Gusti Allah sageusna dijadikeun manusia kemudian dibere iman kemudian daek ngalaksanakeun syariat adapun mabrur jeung mardudna lain urusan urang nu penting urang ibadah ka Gusti Allah engke ge Allah nu narima ucapan anu ngajadikeun kufur kabagi tilu nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun nomor kedua inadan angas teu percaya nomor katilu i'tiqada pertekada ucapan mengarah kana tekad jadi sing hade tentang ucapan-ucapan urang salila hirup di dunia lantaran desinga gilek karena ucapan nu ngaluarkeun urang tina kaislaman naudzubillah min dzalik wa min dzalik nomor kahiji ucapan kufur teh motifna istihzaan ngaguguyonkeun bahasa-bahasa nu kaluar tina lisanna bahasa ngaguguyonkeun nah ieu kaluar tina kaislaman lamun ku urang dicuk-cuk heula nu kamari bahasana bahasa ilmu mantiq qat'ul islam biniyatin qat'u teh cek ahli mantek mah ngaranna jinis teh kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa nu teu mondok mah hese atuh hese geus kudu ngaranna jinis kos hayawan mun urang ngaji mantek eta hayawan eta ngaranna jinis kuliun maqulun la mahmulun ala katsirina bil haqa'iq fi jawabi ma huwa mukhtalifin beda-beda ma huwal insan hayawanun jawabna ma huwal jamus kebo jamus teh hayawanun mahwal paros hayawanun mahwal bagor hayawanun geus al insan wal jamus wal bagor wal faras eta kabeh hayawan hewan eta hewan ngaranna jinis ngaji teh lamun can datang kadinya can jadi santri can kakaraksa santrian jauh ke tau gaji kos itu aja nah ieu ge sarua qat'u eta jenis murung kana qat'ul islam jeung liana Islam eta ngaranna fasal jadi megat
ngaluarkeun Islam eta nu kitu ngaranna murtad. Geus kulantaran Islam pasol ngaluarkeun qat'u ghairil Islam, megatkeun lain Islam mah teu murtad minal ibadat tina berbagai paibadahan. Contoh salat mah lain Islam, ibadah di jero Islam. Geus lamun teu salat teu murtad. Teu salat teu murtad. Zaid teu salat teu murtad henteu, tetep Islam sanajan teu salat. Di akhirat ka surga bae aja Islam. Sanajan teu salat tetep ka surga bae. Ya biasa di kulu baheula sakedeung. Ngan Islam mah pokona baheula tuh. Jadi teu salat mah ulah dihukuman kufur atau murtad. Mantak ambalayah bae teu salat. Kalau mun urang mulai deuleu guari di pamerintahan ambalayah nu teu salat. Urang deuleu di palemburan pedagang teu kaburu ku daganganna teu salat. Di pemerintah jeung nu dagang mah pantes teu salat ge emang pinarakaeun nya mah. Ieu di lembur ngurusan nagara teu, urusan pausahaan teu. Sarua teu salat deui. Tong parah jasa tah mah. Parah ta eta tetep henteu kaluar ti Islam, teu murtad henteu. Kecuali lamun ditanyaki kunaon sia teu salat. Lah salat teuing jag jajan salat ge karitu keneh bae. Aing teh salat, Izaid salat. Jacak aing mah bagusan aing. Sok ta jelema. Talamun nyana ngomongkeun kos kitu istihza kana salat, ngomongna istihza. Aing teh salat, Izaid salat, tapi jacak aing mah naon hartina salat Izaid bagusan aing ka kos kitu mah. Teu kudu salat, tah nyaritakeun teu kudu salat, istihza kana salat, murtad. Ngadeta, beda tuh setik tuh. Lamun teu salat bat teu murtad. Geus teu salat, sia kunaon teu salat? Henteu bae tuh. Maksudna lawan sian teu salat ji atuh urusan ibadah ieu atuh ente bae geura salat. Masing-masing mah ibadah ieu. Teu masalah. Artinya teu masalah teu murtad. Tapi lamun kieu mah ngomong sia salat bae, aing teu salat. Bagusan mana coba sia nu teu salat jeung nu salat? Cacak aing mah bagusan nu teu salat. Aing mah tilok maling, sia mah salat maling bae. Cak aing mah teh naon artina salat? Salat bae ge horenganan maling. Aing mah teu perlu salat. Tah eta ngaistiza kana salat murtad. Kana salatna ngaistiza tah ngomong kos kitu tah ulah. Ji, lamun kana balikna lain istizatun teh. Salat bae sia. Kita kusaha sia salat. Ja aing meneuleuh sia salat kos kitu bae. Salat terus, main gapleh terus. Atuh bandingan aing mah teu salat, main gapleh terus. Bow. Parahan saha tah sih? Masyaallah. Kuari teu puasa mah kan ibadah. Ibadah puasa mah lain megatkeun Islam, ari Islam mah kayakinan nu aya di jero hate. Kuari mah megatkeun puasa. Lain megatkeun Islam lah sia percaya bahwa puasa teh wajib, percaya tuh aing mah. Pan sia teu puasa, ya urusan teu puasa mah teh lain deui. Kunaon tuh? Henteu teh mah aing mah henteu bae pokona. Pokona aing mah henteu bae soal puasa mah. Pan lain sia mun gering meureun, urusan aing teh mah. Urusan aing nekadkeun bahwa puasa wajib, aing nekadkeun, aing ngaji sarua bae. Sia ngaji di Cilongok aing ngaji. Sia di jero majelis aing mah di tukang uduk. Beda posisi doang. Atuh
ngan aing mah teu puasa urusan aing teh mah eta nyana teu puasa teu pegat Islam tetep di akhirat ka surga bae tetep nyana masalah teu salat asal ulah pegat Islam surga teu puasa asal ulah pegat Islam surga mantak lobalah di urang nu teu puasa berapa lah ya di urang di Indonesia mah among lain negara Islam undang-undang di orang menutup puasa ditangkap undang-undang nutup puasa kurang diamankan malah di Jakarta mah pokoknya puasa tidak puasa urusan masing-masing tidak usah di RU non itu RU geus ulah dihaharuan geus Ahok nyaritakeun udah urusan puasa mah bebas-bebas aja bukan karena nyanana teu puasa jeung teu neuleuh mayoritas asa teh akur bae padahal minoritas Kristen di negara orang minoritas Yahudi atau Katolik minoritas tapi minoritas ia hampir ngalahkeun mayoritas hampir ngelekeun mayoritas mantak isi nu salah pamarentah apa urang rakyat mayoritas hargai atuh kudu aya undang-undang menghargai mayoritas mun kula jadi DPR na dijieun ku kula undang-undang DPR na teu nyaho naon atuh jadi sarua bae demokrasi na ongkoh demokrasi tapi demokrasi itu jelas tapi deuk kumaha ieu geus we koski sabodoh geus teh mah ieu mah urang keur nyaritakeun bahwa ucapan anu ngupurkeun kaluar tina kaislaman bentuk istihza. Geus model heula nu tadi lamun kaluar tina Islam murtad teu salat mah lain Islam ibadah teu murtad teu puasa mah lain Islam tamah sakadar teu ibadah puasa teu murtad teu munggah haji awak sehat dunia loba kesempatan aya tapi nyana teu munggah haji atuh teu kaluar tina Islam tah aja ibadah da kaluar teu kufur nu kos kitu mah ngan dibuatlah aturan di negara syariat mamun teu salat negara kudu manggil teu puasa kitu keneh munggah haji ngan tarohi munggah haji mah tetep nasehatan kurang ima keur carita di Indonesia mah masya Allah henteu dititahan ge munggah haji teh kuotana kuari urang lamun daftar kuari menangna engke tahun 2028 coba ge kuari jadi lamun kuari gitu 2015 kalau mun kuari daftar menangna 2008 sabaraha tahun? Berapa? 13 tahun kara ka Mekah. Mun kuari daftar umurna 60 tambah 13 henteu kudu ragang ti kapal tama kubur geus. Ieu keur carita. Gad tetep daftar mau daftar bae. Ulah kieu lah cenah kiai dek daftar umur geus kolot aju lamun daftar menangna 2028 berarti 13 tahun lah kula mah geus moal munggah haji ji atuh ditanyakeun ke di akhirat encan gugur teh sing hade kewajiban hajina ku sebab teu daftar awas di akhirat bakal ditanya Zai ulan sia kuari waktu di dunia kuliah teu munggah haji abdi Gusti mun daftar nungguana 13 tahun eta mah urusan 13 12 15 eta mah lain urusan sia tapi sia kulantaran teu sejak daftar sakitu dang nah sia kulantaran teu sejak daftar munggah haji maka memeh ka surga mesti ka neraka heula can gugur tete kata kelipanan tapi lawan Zat ulan bara umur 70 waktu maut abdi ieu 75
Mengaji ente Gusti maha uninga daftar abdi waktu umur 60 abdi daftar ajo kulantaran pemerintahna ngambai abdi manggeus rindu jasa ka Baitullah yang munggah haji tapi ternyata Gusti satahun deui abdi rek munggah haji ku Gusti pan abdi dipundut eta mah Gusti nu salah wasya aju sambarangan sabodo Gusti tamah abdi geus sejade ka Mekah abdi nungguan 13 tahun na ieu abdi rindu jasa Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya panggil ku ari camat-camat aya teu daftaranana aya kok ieu dilambat-lambat lain urusan abdi tamah urusanna depag panggil depag jeung bupati-bupatina heula bupati sebagai kepala daerah mohon abdi aya daftaranana teu ngaran Zaid tadi nagara sia aya kunaon ieu teu diberangkatkeun urusanna lain abdi mah urusanna SPPT pembangunan jalan abdi mah eta bae sakolahan urusan munggah haji ku abdi geus diserahkeun da teh ka depag saha depagna panggil wah ini dilambat-lambat abdi ge meunang instruksi ti ditu ti provinsi saha provinsi gubernurna panggil atut oh boro-boro ngurusan nu kitu cak atut abdi mah santren ngan teu ngaji-ngaji ganti Gur Rano Karno panggil Rano Karno oh urusanana eta mah urusan depag aya kanwil di ditu panggil panabdi ge aya menag menteri dalam negeri tama urusan nanyangakeun we ka pusat ka ditu pusat dipanggil well dia dilambat-lambat terus ditanya alasan demi alasan Jokowi maju terus mah geter-geter Jokowi masyaallah marukan gua tapi lamun beralasan masa mun teu beralasan ieu alasanna nu mantaki dilambatkeun hiji teu katampung di Mekahna nomor kahiji nomor kaduana nu mantak dilambat-lambat ieu teh kitu hotelna teu mahi di samping Arafahna hotel-hotelna lamun disakaliguskeun Gusti ieu urang Indonesia pan lain Indonesia bae aya Pakistan aya India aya Turki maka nu mantak dilambatkeun teh supaya teratur ieu di Mekahna naon deui katiluna mah Gusti hampura naon lah eta mah naon aduh Gusti mah mal dibejakeun sia goblok dibejakeun daftar 20 juta nungguanana 10 tahun 15 tahun nah ieu teh kapan aya anakan abdi butuh jangan bangun negara tina anakna eta lamun nunggu teh aya kitu 100.000 manusia mungkin 200.000 manusia, mungkin 300.000 manusia, 500.000 manusia, 1 juta manusia nunggu saurangna 20 juta kuari kali 10 tahun berarti sabaraha duit anakna ta eta teh aku sia dikamanakeun lah Gusti geus ulah ditanya abi mah kanarakakeun we Gusti amal bisa dek kuku wage beres engke ujianna di akhirat mah di sidang mulai nu kaliwat hiji-hiji atan berbagai alasan-alasan bener jeung teu bakal kajahoan ke di akhirat kuari bisa sumput salindung urang alasan-alasan baik urang ka masyarakat ka keluarga tetapi di akhirat bakal dibuktikan masyaallah dina surat wal adiyati dhabhan wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati summa fa'azan nabi naqa fa wasatna bihi jama'inal insana li rabbih
lakanu wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubil khailas afala ya'lamu idza buthira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Bakal diborekel-borekel ke naon nu aya di benak hati urang. Ieu tah urang kudu rada di pikiran teh eta. Masyaallah, sakedeung hirup di alam dunia. Keur carita urang sumput salindung aya kauntungan pake meuli mobil nyeun imah kawin deui ngan saukur kanikmatan sabaraha taun tapi di akhirat dibeulem. Kudu mikir kadinya wa husila ma fis inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Oh. Tetap munggah haji daftar bae. Malah nu hebat mah begitu orang daftar menang 1 tahun maot boro-boro 13 tahun 1 tahun maot kubur eta unggal tahun roh orang milu munggah haji kamu sampai kiamat terus munggah haji bae. Masya Allah, lamun kiamat 1000 tahun deui 1000 kali munggah haji, lamun kiamat 2000 tahun deui ka hareup berarti 2000 kali munggah haji. Mantak begitu dihudangkan di kubur, Masya Allah ganjaran munggah haji nanyana beratnya salantaran 2000 kali munggah haji. Kagetnya lagi jak kula macan munggah haji tetap cek malaikat itu tulisanna 2000 kulana can munggah haji loba omong sia bingungan nya nage aing can munggah haji tapi tulisanna loba jasa barang di sidang orang eta daftar geus siap berangkat tapi nyana maot ganjaranna gede. Mantak maningan orang ke Mekah paeh apa maningan orang ke Mekah balik deui mah. Nah, kiai cenah maning balik deui bae. Balik deui bae. Sia teu butuh ganjaran ulah kitu kiai. Tetep balik bae. Ya. Jadi tetep bae daftar, urusan ka dituna urusan Allah. Urang jaho tambah ka ditu mah. Sahanu nyaho deui kakawasaan Allah urang daftar nungguan 13 tahun urang waduh cak urang kebal amat urang keur dihareupeun imah kebal amat aing 13 tahun deui ngadadak kayak angin topan mas ka Baitullah blek kakawasaan Allah dulu kumaha tuh ngan aju teh hudang deui. Ya Allah, teu salat teu murtad teu puasa teu murtad teu munggah haji teu murtad teu kufur ngan dosa teu ngalaksanakeun perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sia tah besing kae urang di lembur sia teu salatnya murtad sia ulah geus nyaho urang kuari mah sia teu puasanya kafir sia ulah atau ngarumpak kelarangan sarua bae teu tageh teu murtad jelema agamana Islam tapi mun aya orkes joget henteu teu murtad tetep di akhirat ka sorga bae nu kos kitu ge ka sorga jeung biduana ka sorga. Iyo masalah biduana Islam nu jogetna Islam atuh ka sorga bae nu penting mah aya iman iya Islaman geus beres ka sorga bae geus pokona mah ngan ya tetep disate heula sate sesuai jeung kitu dorakana aya dosa nah tuh dek diasupkeun ka lamari mah kudu dibersihan heula seuseuh poe malah diseuseuhna ge dikecek-kecek malah lamun rada hese mah kotoranna buh ngecekna ge pohara jasa bau pohara jasa digusak digesek wih datang ka hampir soek beres dikeprak-keprak langsung poe ngomblok istri ka geus rapih karak diasupkeun ka lamari. Kitu kene urang tuh mun aya dosaannya mabok aya zina aya kabair tah mah kemudian atuh aya nama kitu maling aya kabair kene bae tah dikecek-kecek ku malaikat eta
sakumaha urang mun getahan bae geus kecek malaikat fase amat sih budak potong-potongkeun bae kitu ku aing Allah karim angke karak geus beres bersih diasupkeun ka haud Kangjeng karak diasupkeun ka surga nyanana ge isine lamun babalokot keneh diasupkeun ka surga embung nyana ge sebabnya hiji jeung nu bersih urang dek beberangkatan teu mandi bae urang embung batur geus make baju kameja putih make jas geus rapi urang dek diajak kana mobil kijang anu anyar teh urang-urang hees cilihan keneh embung sakitu ge karek urang hees dah ya geus naik bae embung aing pokona mah mun daek sia nungguan urang aing mandi embung aing mah kajian kumaha ge geus gara make baju bae atuh make baju bagus teh aing can mandi mah cileuh ulat alet segala leho cule segala embung aing boga borok tetep mandi heula rapi karak geus bersolek segala karak jadi ngeunah di mobilna kecuali di mobilna baris teu mandi masalah gegeraan sia mandi teh henteu oh ieu mah rombongan teu mandi siap geus rombongan teu mandi ngaranna teu beres jah takos kitulah jadi urusan masalah teu salat teu murtad ngan doraka teu puasa teu murtad ngan doraka teu haji teu murtad ngan doraka tapi lamun ngalecehkeun timbul tina bahasa ngalecehkeun tentang salat ngalecehkeun tentang puasa ngalecehkeun tentang haji istihza na ye murtad kos kitu lah budak munggah haji teuing atuh tadi Allah segala instruksi ngaji segala naon teu kudu seberat teu kudu munggah haji ja Allah mah lain di Mekah bae dek di gunung aya Allah di leuweung aya Allah di urang aya Allah teh Gusti Allah make jeung ngawajibkeun munggah haji sagala tah eta kos kitu teh murtad tah ngalecehkeun tah maka Gusti Allah eta teu meunang tah ieu ucapan istihza eta ngaluarkeun tina kaislaman murtad beda jeung bahasa wali anu majdzub hirup di dunia tapi pikiranna lain di dunia di Allah akhirat urang mah pan kuari hirup di dunia pikiran urang mah dunia biasa urang jelema syariat ngaranna tapi wali mah wali nyana ninggalkeun dunia baju fana heula ongko di dunia tapi nyana pikiran lain pikiran dunia pikiranna pikiran akhirat leng leku cinta-cintana ka Allah sehingga nu dipake ka cinta masya Allah salian Allah mengalami fana geus fana bako majzubnya na teh eta majzub ngan majzub teh aya nu terkendali aya nu henteu majzub teh kos jelema mabok arak jelema nginum bir aya anu bisa mengendalikan diri mabok mah mabok bae tapi biasa bae nyana naon gitu nahan ngacon teu pikiranna biasa da eta bisa mengendalikan diri padahal keur mabok aya nu mabok teu bisa mengendalikan diri surga cek bidadari sini keur mabok bir sapeti geus lain sloki di peti mah geus geus bau awakna ge saya sedang naik pesawat. Naik pesawat. Pugu kercicing di hareupeun imah. Pesawat. Jatuh di Papua saya nih. Waduh. Eta nu mabok ngomong ke situ. Ngebudah ngaco teh. Eta teu bisa menguasai diri, teu bisa mengendalikan diri. Madzub ge sarua ka Allah. Bakating ku cinta ka Allah, maka ngomong ngaco. Seperti saha nu ngaco. Di urang mah di urang nu geus tenar nu dibunuh teh mun baheula di Baghdad aya Husain kitu al-Hallaj
nyana ngomong aku mah nyana ngomong anal haq kuring Allah kusebab geus cinta jasa ka Allah geus eueuh deuna naon Allah bae neule gunung Allah neule langit Allah neule jelema Allah neule tangkal kayu Allah tungtungna anal haq berarti eta mah ittihad teh nunggal teh ngahiji diri jeung Allah diri urang mah pan maha hadis Allah makan maha qadim moal bisa ngahiji nu maha hadis jeung maha qadim tapi ku perasaannya ka Allah jadi ittihad hulul Allah aya di awak aing hulul ngaranna ieu nu bahaya ge lamun teu boga guru urang menata ngalaksanakeun ilmu kewalian ieu bisa-bisa lain ka surga ka neraka zikir mah zikir bae tapi ka neraka nu mantak sing hade di lemur urang besi aya nu zikir haheho sing hade kos kitu lantaran naon lantaran kan itu na besi hanas zikir tapi ka neraka sebab naon aya hulul teh Allah di awak urang berarti kan Allah cicing di dieu berarti Allah boga tempat atuh aya kos kitu mah Allah makan teu boga tempat mukhalafah lil hawadis atau ittihad itu diucapkeun Allah mah teu meunang diittihadkeun teu meunang dihululkeun ngan jelema nu ibadah ka Gusti Allah aya nu mengalami model kos kitu teu murtad tah mah lamun sesuai jeung aturan teu murtad biasa anal haq kuring Allah montok ditangkap baheula ku ulama-ulama pembahasan tentang al-halal di Baghdad berbagai ulama tarurun nah ya diputus ku beberapa ulama akhirna ngadatangkeun Imam Junaidil Baghdadi Abu Amrin Junaidil Fuqaha akhirna kulantaran ieu bakal nyasarkeun saat eta raja Muqtadir maka diinstruksikeun supaya dibunuh mau tetep bae dibunuh ge seuri anal hak begitu dibunuh bunuh maka pedang mimitina digebugan 1000 kali beres pedang ngucur getihna Allah wali urang keur carita jelema nu kaedanan ka awewe bae nu kaedanan ka awewe ngaco ngomongna ngaco bae geus bogana teu harti ku urang jelema kaedanan ka awewe aduh dunia milik kita berdua hamba budak berarti jeung malaikat-malaikat eta mah kan lamun urang nyaritakeun dunia milik kita berdua berarti kan jeung malaikat-malaikatna miliknyana geus teu kaharti ku urang aju ngomong lagi angin sampaikan salamku boh eta ngomong jeung angin burungana saja teu beres anu cicintaan geus cinta jasa teh nah eta teh geus naon kitu menyatu dirina jeung nu dipake ka cinta eta edan ngomongna ge edan teu boga kaisin teh urang boga bebene kemudian dibawa ka imah rerendengan di hareupeun kolot los baheula mah di hareupeun kolot teh boro-boro bebenean atuh boro-boro bobogohan di hareupeun kolot teh isin baheula mah tapi ku ari mah bebene dibawa ka imah kolot ka bogoh urang teh urang ngobrol di hareupeun kolot teh kolotna ge nanya eta sa ka bogoh aya mana tolol pandai sugan mana rangda tuh abah jeung mana saya jeung anakna geus garoblog kabeh nah ieu ucapan ye lamun kaluar ti wali madzub keur gaib nyana pemikiranana tina dunia hanya Allah doang henteu kufur sanajan aturan-aturan dina syariat aya anu kudu dibunuh kudu diamankeun dan lain sebagainya lantaran nyasarkeun tetep dirina teu kufur sebab naon sebab wali mah mahfuz lamun nabi maksum tinggal urang nyaritakeun tentang maksum jeung mahfuz beda ari maksum terjaga moal mungkin aya nabi maksiat sebabnya nama maksum timimiti mata celi irung dan lain sebagainya moal maksiat lantarannya nama maksum beda deui jeung nyaritakeun syariat okos tu poho padahal teh ti Allah sebab keur nyaritakeun syariat deuk nyariatkeun tasri
mahfuz sarua bae moal aya wali maksiat sebab wali mahfuz eta sarua jeung maksum hartina terjaga moal aya wali Allah maksiat moal aya sebab lamun wali maksiat atuh mana tuturkeunana nah terjaga matana dijaga ku Allah celina dijaga ku Allah irungna dijaga ku Allah sungutna dijaga ku Allah mahfuz ngaranna moal aya wali maksiat lamun aya wali datang ka boga pamajikanna leuwih ti opat paehan lamun nya ngahalalkeun mah wali tinggal wali cek jadi cek masyarakat nya mengatasnamakan wali kemudian boga pamajikanna 5 genep 7 wah tambah eneng dongkol tambah geus kitu mah lain wali nah eta teh ngaranna teu mahfuz moal aya atawa wali zina moal aya wali judi moal aya wali mabok moal aya wali maling moal mahfuz ngan lamun memeh jadi wali nyana keur madzub fana mungkin nyana nonton orkes di hareup kieu bae-baekeun biduan kieu di hareup atau nonton golek di hareup atawa nyana ngahareupan keur main judi eta mah keur leng-lengan lamun ditanya jangan teu nyaho beusi aya lulur urang di hareupeun orkes boa nyana keur madzub sehingga dia sumbi bisa aya kiai urang nonton orkes boleh dikukumahakeun talian teh habek cirina nu majub jeung nu lain majub engke turun tanggap ku urang begitu ditanggap ai tadi nonton orkes lamun nya carita cok jara orkes aduh biduana ge geulis boh ngagitekna ge eta mah bener-bener bor bae eta mah beuh sagala jaritakeun bor sagala naon muter cek eta mah lain wali tampili ngabek wali malah mentas nonton orkes ya. Saya nonton orkes di mana? Cekan. Tadi diharap di mana? Apa diharap tadi leukeun biduan ja aing mah keur jeung Allah zikir. Tah eta berarti bener. Atuh engke tinggal kiai urang kitu wae geus. Namun ditanya, "Kiai tadi tas nonton di mana aing mah zikir?" Beuh budak. Talian ku sorban habeg cekek habek. Beda lirikanana wali mangis lain deui bekaya hawana la yaripul wali ilal wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali sebab naon nyana aya di kelas eta bareng akur bakal nyambung wali jeung wali deui sebab samakom sakelas lamun ku lain wali mungkin di wali-wali bari teh nyaho pan urang nah nu mentok mahfuz aya tandaan atuh lamun wali cabrek mal beres geus wali mahfuz lamun nabi maksum tuh hiji kuper teh ku niat bagatkeun Islam nomor kadua ku ucapan teh istihza istihza teh artina ngaguguyonkeun ngaheureuy-heureuikeun di mana-mana aya jelema ngaluarkeun omongan istihza murtad jelema nganapikeun ka Allah murtad si agama naon aing Islam pangeran sia pangeran aing mah lah sih sok nanyakeun pangeran lain sia percaya henteu bahwa Allah nu ngadamel ieu langit bumi katut teh henteu aing mah teu percaya aing mah Islam ngan aing teu percaya bahwa langit ieu nangieun Allah nangieun satu ieu mah petet jajadian ambo kos buah daging bae Ini rombongan Darwin teh ya, orang Yahudi. Teh ya, nama menyatakan bumi, langit, dunia lain nangin Allah. Ieu mah jajadian jeung manusia, ge manusia asalna lain ti Adam, nya nama asalna tina tetesan kitu air, kemudian ngabentuk jadi buruy, tas buruy ngabentuk kaluhur, aya nu jadi bangkong, aya nu jadi monyet, sebab buntutan kan buruy teh ya.
Jadi berarti ke gede-gede nu jadi bangkong-bangkong tabur itu nu jadi monyet-monyet kos gitulah Darwin dina uraian ayat. Nah, gede. Nah, monyet ya, monyet. Gedean jadilah jelema. Berarti urang jeung monyet dulur. Bener, geus lamun urang manggih buruy sing hade ieu adalah keturunan urang. Tolol eta Darwin mah. Takos gitulah batur anu boga keyakinan. Atuh aya lain tila Al-Qur'an mah ngaco bae. Geus aya jelema nganapikeun Allah, teu percayaeun ka Allah bahwa Allah nu nyieun langit bumi, murtad. Nyana ngomong kos kitu. Teu percayaeun bahwa Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah Rasul Allah jeung ka para rasul-rasul nu sejena eta murtad nu kos kitu. Mentak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir karena ucapan anu ngamurtadkeun na'udzubillah min dzalik. Lamun Allah teu ngawajibkeun salat aing kada percaya. Tapi lamun Allah ngawajibkeun salat aing mah teu murtad. Ngomong kos kitu teh istihza berarti eta. Nganaonan ya Allah segala ngawajibkeun kitu naon ngaranna munggah haji sanu sakieu mah capek. Lah geus padahal mah teu kudu munggah haji murtad teh ngomong kos kitu teh. Eta kosu aman we teh ngomong kos kitu kosu aman. Ih masyaallah mantak sing hade ucapan-ucapan urang besi tergelincir jaga lau ja'alallahu al-qiblata huna lam usolli ilaiha. Saya salat menghadapna ka mana? Ka Baitullah, bener. Cacak lamun Baitullah lain di Mekah, misalnya di dieu tadi dieu. Allah nyieun Baitullah di dieu aing mah moal salat. Murtad eta kos kitu. Eta kos kitu ngomong pan eta loba jasa kos kitu. Di Mekah kan Baitullah, bagus. Lamun Baitullah na di dieu Allah ngajadikeun Baitullah di dieu ye lain di Mekah aing moal salat aing mah eta kos kitu teh murtad eta istihza eta kos kitu ulah masyaallah lawi taqaddallahu fulana nabiyyan lam usadiku andai kata Ki Zaid dijadikeun nabi ku Allah aing mah moal percaya saeutik-eutik acan murtad mentek sing ada teh bahasa-bahasa urang. Andai kata Ki Zaid dijadikan nabi ku Allah, andai kata Zaid dijadikan nabi, teh aing mah teu percaya. Moal percaya ka Zaid nabi. Eta kos kitu murtad eta. Istihza kana kanabianana ulah. Cek kata di lamun baik lamun Allah ngajadikeun Baitullah lain di Mekah, di dia aing mah salat, murtad. Lamun Allah ngajadikeun Ki Zaid nabi, aing mah teu percaya. Eta kos kitu murtad sing hade. Bahasa-bahasa orang, masya Allah. Yelah bahasa orang sih ade. Aisyah Nabi siasa, Nabi aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad teh manusia apa jin? Aing sebenarnya mah nyaho jin, nyaho manusia aing mah teh nyaho. Murtad kos kitu tah. Murtad ngomong kos kitu tah. Isi ade tah. Ya matinya bukan mah percaya bahwa Nabi Muhammad eta utusan Allah. Ngan aing nanti nyaho jelema, nyaho jin. Berarti kan nyana kurang mengetahui tentang Kangjeng Nabi. Mantak urang begitu balik pangheulana, urang teh kudu belajar nganyahokeun Allah, ngajahokeun jeung Kangjeng Nabi. Saha Nabi urang? Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana dilahirkan? Di Mekah. Terus ngali ke mana? Ke Madinah. Maot di mana? Di Madinah. Tak kudu nganyahokeun kos kitu. Engke beusi aya nabi nu lahir di pangodokan karena percaya. Tah eta matake kudu tiheula. Sangara nabi? Kangjeng Nabi Muhammad. Komo datang ka nyaho Muhammad bin Abdullah. Wah, ai santri mah geus nyaho jasa teu kudu dicaritakeun. Sebab unggal malam Jumat. Wabadu faqul wa sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Abdullah bin Abdul Muttalib asma syabatu an umayyad kusul saniyah ibnu Hashim wa Muhammad bin Abi asma mugadul lazim tamani itu qauli beres. Atuh teh jadi lalap santri mah. Was itu malam Jumat apa saya diperhatikan. Oh, ini anu ibi. Geus kajahoan tah mah. Ibi Malik bin Madi mun mana kumaha mun banten. Naon eta naon? Nyawa inget nyawa. Atuh geus kalau Jumat bawa badu geus ditalar tah ku santri mah.
mentek urang muludan baca eta abe urang tenget ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf wasmuhu al-Mughirah alladhi yuntamal irtiqa'u li'ulya terus datang kanggeus jadi geuna ibni oh nyaho geus pokona mah Kangjeng Nabi sia saha ngaranna Muhammad di mana lahir Mekah kemudian ngalih ke Madinah maot di Madinah beres salamat surga geus geus sakitu mah ya lamun kitu Zaid diangkat jadi nabi siap percaya teu moal aing mah murtad ulah kitu atuh lamun diangkat ku Allah jadi nabi mah aing percaya bari mah teu diangkat jadi nabi aing teu percaya andai Allah ngangkat jadi nabi ya andai kata Allah ngangkat jadi siap percaya atuh ngan moal aya deui ngan lamun diangkat atuh percaya ngan moal aya deui sebab cak Kangjeng Nabi khatamul anbiya wal mursalin kaula adalah pamungkas para nabi jeung para mursalin ngan andai kata ieu mah andai kata Zaid diangkat jadi nabi siap percaya tuh ya Allah maha kawasa ngan moal aya terus bolak-balik aduh geus kos kitu bae Masya Allah karim sing ade bahasa ucap urang teh ya Allah aing mah teu nyaho nabi eta manusia apa jin murtad atawa urang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi cara urang Denmark kamari murtad atawa urang nyaritakeun tentang kekurangan Kangjeng Nabi ihtikor urang ngahinakeun murtad atawa urang ngahinakeun ka ngaran Allah murtad wah loba jasa lah budak cenah cak kiai maca la haula wala quwata illa billahil alil azim cenah kadituna sok kuat ja aing lapar bae eta murtad tah ngomong kitu tah sing ada eta matak di aing tahajud mah ja tahajud ja susah bae mau syahadat sia loba mangkeun eta kos kitu nah mulai ti kuari ulah terulang deui sia tah matak sia deui tah loh budak tahajud terus duha terus ja dagang morosot bae dia tuh naon hubunganana dagang jeung eta jeung tahajud lain deui teh lain deui eta kos kitu lamun istihza kecilaka lah aing nya maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim jadi sakieu bakal kuat ku aing dibaca la haula wala aing lapar terus bae teu nguatkeun la haula wala quwata illa billah teu nguatkeun kana nanaon teh nanaonan tah eta ngahinakeun ka la haula wala quwata illa billah istihza ngaranna eta nu kos kitu murtad lamun istihza kos tadi tahajud bae aing maca sholawat terus bae ka Kangjeng Nabi jahoreng kahirupan aing susah bae nanaonan tah sholawat ngahinakeun kana sholawat ka Kangjeng Nabi istihza murtad ih loba jasa ieu sing ade masyaallah lamun kula gering Allah tetep ngawajibkeun salat bae ka kuring sanajan kuring gering Allah ngawajibkeun salat berarti Allah zalim ambo teu kira-kira murtad teh geus kitu bahasa sih ade rapihan kurang Gusti hati-hati ya orang ngomongnya ya Allah ya. Tuh istihza atawa ina dia mah percaya omongan nu tadi aing mah percaya bahwa Allah pangeran aing mah percaya bahwa Kangjeng Nabi Muhammad teh eta utusan Allah ya jelas murtad jelas murtad ka banu kos kitu batu jagalah baik-baik sing hade salila urang hirup ulah datang ka urang ke di akhirat loba ucapan-ucapan anu mantak nyilakakeun urang eta naon teh sora naon tah sora naon azan teh salat eueuh naon eueuh geus teu kudu azan kitu bejakeun geus teu kudu azan ngahinakeun tah kana azan murtad eta garieung ngadengeung azan teh kos kitu teu kudu ararazan budak keur mah nya teh salat ngomong teu ngeunaheun kadanan nya ngajakan mah atawa azan ieu mah wayung jasa teh azan
ih budak aing mah teu geunaheun bohong budak mah adzan aing nyaho jasa nya tas adzan ajunya nama balik loba tadi lembur kos gitu kan loba trek we getek adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar beres la ilaha illallah Allahumma rabbana beres nya nama teh salat balik deui ka imah es blon udah ditanya ku babatur sia adzan pan teh salat atuh aing ngajak-ngajak atuh sia teu ngajak-ngajak kaca Allah karim Gusti Allah aku teh sing hade nya omongan ku sia aing dianggap Islamnya aing mah teu ja teu Islam geus murtad tabakos itu jelas jasa tamah atawa nyana endek nginum bir segala ini minuman paling indah. Tidak ada lagi minuman yang paling enak kecuali ini. Ini adalah bir bintang. Mari kita sama-sama minum ya. Kita ucapkan bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad sia. Ngahina sia nu dilarang make asma Allah. Yeay. Atawa dek zina. Dek zina nyana make bismillah heula. Neng, tetep bae urang ngahargaan ka Allah nya. Dek zina bismillah heula. Puguh ku Allah zina na ge diharamkeun. Bahkan teu kudu bismillah teh mah doa bae Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana beres. Nya maca kulhu bae ka dituna 1000 heulana. Urang meuneu muji jeung pamajikan. Wudu heula, doa, salat, beres salat baca kulhu, harak urang jima jeung pamajikan. Mulai hiji-hiji acan. Neangan sa Kabupaten Tangerang anu endek jima maca kulhu 1000 malaya. Malah teu babanyo acan. Lumantak anakna hobi main nonton TV kos. Teu di doa-doaan acan. Aing geus karak. Oh, inget ka ieu bae cek ngana lah urang ai dahar pohon bisa bismillah tungtung bae kan. Geus bae bismillahirrahmanirrahim awwalahu wa akhirahu atau al awwal wal akhir. Ieu geus sarua aing mimiti tadi pohon geus dan bae. Allahumma jannibis syaitan awwalahu wa akhirahu. Cak babajikan naonan Kak. Tah ieu sing hade dek nginum bir, dek maksiat bismillah. Eta istihza. Dek maling sendal, sendal kulit ya bagus ya. Emang aing hayang kos kieu. Supaya ulah kayawan kuno bogana. Bismillahirrahmanirrahim. Murtad jaga irakeun ka Allah. Maling dilarang tapi make bahasa Allah keneh bae. Da iyalah si hade nya urang jaga ucapan urang baik istihza atawa inad atau patali jeung pertekadan. Jelema anu teu percaya kana sonia Allah ya yakni Allah murtad, teu percaya kana keseluruh rasul murtad, ngabohongkeun ka rasul murtad, aw halala muharraman wallahu a'lam.